Percaya teu bahasa Sunda mah beunghar bahasa, buktina tina kata serat bisa jadi puluhan kata. Contohna siga kieu. Serat. Duh lepat eta mah, wayahna serat deui kalimahna ti awalnya. Nyerat. Ibu guru nuju nyerat dina bor. Diserat. Ulangan ayeuna mah kedah seueur diserat ku aksara Sundanya. Kaserat. Abi hilap hutang si Asep kamari mah teu kaserat da ku abi teh. Seratan. Nah hanya seratan A Asep mah sae pisan. Nyeratan. Unggal minggu ge da A Asep mah sok nyeratan wae ka abi teh. Diseratan. Nah buku teh kosong keneh teu acan diseratan naon? Kaseratan. Duh puntennya, buku teh kaseratan ku abi. Seraten. Duh geuning serateun teh seueur keneh. Piseraten. Teu kedah ngagaleuh di abi ge aya ye kertas kanggo piserateun mah. Seratkeun. Seratkeun matakna pamibalanya teh ngarah teu hilap. Nyeratkeun. Abi nuju nyeratkeun jalmi-jalmi anu osok dinyenyeri ku jalu. Diseratkeun. Setiap nu ngutang ge ku abi mah diseratkeun da. Kaseratkeun. Duh punten, kamari Kang Asep teu kaseratkeun ku abi. Seratna. Ye seratna lebetkeun kana kantong, bilih ka kantun. Kaseratna. Kusaha manawi kaseratna jenengan A Asep teh mang? Seratanana. Cik abi peryogi jalmi anu seratanana sae lah. Nyeratanana. Nyeratanana engke we pamintos salse, ayeuna mah seueur keneh batur. Diseratanana. Jadi bade kusaha diseratanana buku teh Kang? Kaseratanana. Ye buku teh kaseratanana ge mung sakedik teu kudu bendu atuh. Serateunana. Enjing candaknya serateunana naon wae urang pidamel di dieu.